Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng tepang deui sahabat-sahabat sadayana. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bade neraskeun kitab Ihya Ulumuddin. Boh bilih mah sahabat-sahabat sadayana anu kalangkung tiasa ditinggalan deui nya video-video simabdi anu kapengker tingawitan Ihya Ulumuddin mukadimah hiji juga seterusna. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Jazakumullahu khairan katsiran. Tong hilap di share. Boh bilih mah aya pertarosan diantos komenanana tiasa komen. Mangga urang sami-sami kawitan siapkeun kitabna pulpena. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mangga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tipayun dugi kana wa munaru sabilil jannah. Wa munaru atanapi wa manaru. Wa munaru sabilil jannati jeung ari ilmu eta jadi cahayana jalan ka surga. Yarpa'u ngangkatkeun sopo maksudna yarpa'u ngangkatkeun darajat sopo lu Gusti Allah bihi ku sabab ilmu aqwaman ka pirang-pirang kaum. Payaj'aluhum mangka tuluy ngajadikeun Allah kaya aqwam fil khairi dina masalah kehalusan kodatan ngajadikeun kana diturutkeun kodatan kana jadi diturutan sadatan kana jadi pamingpin hudatan kana jadi pituduh yuk tada anu bakal diturut apa bihim yuk tada anu bakal ditulut bihim apa bihim kaya akwam kabeh adilatan karena pirang-pirang pituduhna nu boga ilmu papan diturut pituduhna fil khairi dina kasayan tuktasu bakal dicarioskeun apa asaruhum pirang-pirang perjalanan hidupna ieu akwam. Jadi akwam nu boga ilmu mah perjalanan hidupna bakal dicarioskeun di sejarah. Watur maku jeung bakal diperhatikeun apa afaluhum pirang-pirang pada melanana ieu akwam nu boga ilmu bakal diperhatikeun. Mun sabaranya nu gaduh ilmu mah kudu hati-hati pada melan sabab diperhatikeun. Wasiba watur gobu jeung watar gobu jeung mikarasep sopo al malaikatu pirang-pirang malaikat bihilatihim dina perilaku na ye akwam kabeh wabi ajni hatiha jeung ku pirang-pirang jangjangna ieu malaikat tamsahuhum ngusap ieu malaikat ka ieu akwam kabeh wa kulurut bin jeung ari saban-saban anu baseuh wa yabisin jeung anu garing lahum ka ieu akwam boga ilmu teh iku yastagfiru nyuhunkeun pangampura ye kulurat bin jeung yabis sakabeh perkara nu baseuh di muka bumi boh nu garing nyuhunkeun pangampura ka akwam nu boga ilmu hatta hitanil bahri sehingga pirang-pirang lauk nu aya di lautan wa hawamihi jeung pirang-pirang satona ieu bahri wasiba sato bahri wasiba bari jeung sehingga sato galak daratan wa anamihi jeung pirang-pirang sasatoan ingon-ingon ieu bari daratan wasamai jeung langit wadujumiha jeung pirang-pirang bentang langit
Sina masa kabeh makhluk we nya sakabeh makhluk ciptaan Allah nyuhunkeun pangampura ka pirang-pirang aqwam anu boga ilmu nu ngamangpaatkeun kana ilmuna. Lianal ilma kana sarasna ilmu iku hayatul qulubi ngahirupkeun pirang-pirang hate minal ama tina kalolongan wa nurul absori jeung ilmu teh jadi cahaya pirang-pirang paningal minadulmi tina kasalahan tina dolim wa kuatul abdani jeung ari sarasna ilmu eta jadi kekuatan pirang-pirang badan minadopi tina kalemahan yablugu anu bisa nepi bihi kusabab ieu ilmu teh sapa al abdu abdi mana jilal abrori kana pirang-pirang pangkat pirang-pirang abror kana pirang-pirang tempat anu sararae mana jilal abror wadaro jatil ula jeung bisa nepikeun ilmu teh kana pirang-pirang darajat anu luhur wa tapakuru jeung ari tapakur mikir tapakur pihi dina ilmu ya dilu eta ngabandingan ya tapakur dina ilmu dan keur ngaji mah urang butuhnya mikir teh ku tapakur da teu mikir mah meureun hese kabuka ilmu teh tah tapakur dina ilmu ya dilu eta ngabandingan bisiami kana puasa tapakur ilmu mah ngabandingan kana puasa seperti puasa wa mudarasatuhu jeung ari ngadarasna ilmu urang di belajar pan didaras diapalkeun udah karah wa mudarasatuhu jeung ari ngadaras ilmu bil qiyami eta ngabandingan kana salat bil qiyami eta ngabandingan kana salat wa mudarasatuhu jadi tapakur dina ilmu ngabandingan kana puasa ngadarasna ngabandingan kana salat bihi kalawan ieu bihi kasih abdi bihi ka itu abdi jadi watapakuru jeung ari mikir dina ilmu ngabandingan kana puasa ngadarasna kana ilmu ngabandingan kana salat bihi kanggo itu si abdi yuta'u bihi nya ta'alluqna kana yuta'u atau we enten bihi teh teu wih ka abdu jadi wa tapakur jeung ari tapakur bihi dina ilmu ya dilu eta ngabandingan ya tapakur dina ilmu bisiami kana puasa wa mudarasatuhu jeung ari ngadaras kana ilmu bil qiyami eta ngabandingan kana salat jadi teh ku nyupre ilmu teh bisa urang ditulis peureun ku Allah gawe ganjaran puasa jeung salat bihi ku ieu sabab ilmu nah yuta'u bisa dituruti bisa ditaati sapa Allahu Gusti Allah jadi bihi teh dia teh ngaheulakeun muta'alliq ngamanderikeun muta'alaqnya jadi bihi teh jar majrur ta'alluqna kana yuta'u tanu dipaneurikeun aja maha gagah Allah wajala jeung maha agung Allah wa bihi sami ta'alluqna kana musatosna wa bihi jeung kusabab ieu ilmu yu'badu diibadahan itu Allah wa bihi jeung kusabab ilmu yu'adu dijangjian itu si abdi aya mah ka si abdinya ieu kusabab ilmu yu'adu dijangjian si abdi maksudna bakal dijangjian ku Allah wa bihi jeung kusabab ilmu yuhadu ditauhidkeun Gusti Allah atanapi wabihi teh jeung kusabab ilmu yu'idu ngajangjikeun Allah ka itu abdi mangga wabihi jeung kusabab ilmu yuhadu ditauhidkeun Allah wabihi jeung kusabab ilmu yumjadu diagungkeun Allah wabihi jeung kusabab ilmu yutawara'u
atanapi ieu tawaru bisa dijadikeun bisa dijadikeun waro. Wabihi jeung ku sabab ilmu yutawaru bisa dijadikeun waro itu si abdi, bisa dijadikeun apik itu si abdi, nah kasih abdi. Wabihi jeung ku sabab ilmu tu solu bisa ditepungkeun opo al arhamu pirang-pirang kaduluran. Wabihi jeung ku sabab ilmu yurapu bisa dikanyahokeun opo al halalu anu halal wal haramu jeung anu haram. Wahwa jeung ari ilmu imamun eta imam wal amalu jeung ari amal anu ngamalkeun kana ilmu wal amalu jeung ari amal kana ilmu iku tabi'uhu anu turut kana ilmu. Jadi ilmu mah imam ti payun ta amal turut kana ilmu. Yulhimuhu anu bakal ngailhamkeun kana itu ilmu, anu bakal ngailhamkeun Allah kana ilmu. Yulhimuhu anu bakal ngailhamkeun Allah kana ilmu. Asu ada ka pirang-pirang jama anu baragja. Jadi jalmi anu pasihan ilmu eta teh ciri anu bakal dibagjakeun ku Allah Subhanahu wa taala nya. Mudah-mudahan we para ulama-ulama anu dipasihan ku Allah muningakan ilmu agama eta cing janten ciri bahwa anu bakal dibagjakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yuhrimuhu jeung nyegah Allah. Wa yuhrimuhu jeung nyegah atawa teu masihan Allah kana ilmu al asqiya ka pirang-pirang zaman nu bakal cilaka. Nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya salimung gojali Allah ka Gusti Allah taala mur Allah husna taufiki kana saena taupe kana saena pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Bisawahidil akliyati ieu eta tetep dina martelakeun pirang-pirang dalil nu bangsa akal dina masalah kaunggulan ilmu jeung ngawuru. Wal alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.